Kocapkeun di lain tempat. Aya hiji kulawarga nu saderhana, cukup ari jang dahar-dahar wae mah. Imah pageuh, baju weuteuh, dahar seubeuk, pamajikan reuneuh anu ngaran Mang Oday. Kumaha lalakon mangga urang saksian bae ku sadayana. Penonton, lanjut enggak? Semangatnya mana? Tepuk tangannya mana? Mari ngene ya, mari ngene. Hai, hai. Mas, ayo mas. Sudah berjuang untuk mendapatkan sesuatu belum? Semoga cepat berhasil ya. Amin. Mesake loh. Zong. Kita doakan bersama-sama ya. La ilaha illallah. Jabret. Wakar, wakar. Mak, ari budak urang kumaha ayeuna? Ayeuna di mana nya? Asa geus lila teu nganyang-nganyang ka dieu. Teuing atuh bapana. Ngancek beja mah cenah sok ningali jalan-jalan wae di Jakarta. Kan alhamdulillah cenah usahana mah maju. Atuh, ari kitu bagja urangnya. Dina usaha naon cenah di Jakarta na? Ngesol sepatu cenah. Ari si Edi, kumaha ayeuna? Teuing atuh. Geus lain rasaan. Nu hiji eta mah disakolakeun mah bal bae, dipasantrenkeun balik bae, milu digawe jeung babaturanana di pabrik, malingan sapatu wae. Nya. Tah eta kitu hariwang. Teu beja ge basa eta dengan sepatu nu atasana dipaokkeun sabeula. Tinjak naon si Sedi eta? Eta meureunnan pan di dinya mah meureun paranti biasa we malam minggu kitu teu boga keur meuli eta ningan anu dilebak ningan. Piraku kan sabeula mak. Jigana jang nyelkor sih. Pan sepatu eta sabelah, sepatu kelin sabelah. Oh, sepatu kaput eta badangan mak. Nya sepatu kaput. Bae sepatu cokor. Waalaikumsalam. Ari ieu teh maneh Sujang? Oh, mak, ye si Sujang. Mana? Tuh, eta geuning horeng Sujang. Menika celong. Kuat guru amatnya. Panon eta celong kuat ciga puteuh selong. Nya eta teh Abah. Dagang naon maneh bari? Dagang modal ti Abah teh dipake ngawarung. Ngan aya nu ngabobol warungna Abah. Beak jeung warung-warungna. Lain ibobol meureunnan. Dijual meureunnan mak. Nya manya aya warung beak digegelan. Ya saparoh-saparoh lah Abah. Piraku eta bisa dibobol kitu. Sia meureun loba nguseup beureun Sujang. Lain. Ngan poho teh dikunci. Atuh nya atuh kan di dieu mah loba begundal-begundal nu teu baroga duit. Tak cing apik atuh Jang. Kumaha tak kejadian Sujang eta dibobol? Tadi nate rek nguseup, ngan teu jadi nguseup teh Bah. Kalah mengbal geuning dijalak. Ai mengbal teh jadi, nguseup teh jadi. Nya wayahna we kasarean. Tuluy atuh kumaha nasib maneh ayeuna? Atuh anak kuring 5 pernah kamari gawe di pabrik Trisula. Seukur jang meuli gula. Milu ngitung kenteng di toko si Helmi. Dipecat da kentengna murag peupeus. Beak 40 siki lain digaji. Kala dititah ganti pemajikan. Alhamdulillah sehat. Reuneuh deui. Atuh ayeuna liak eueuh ragap taya. Iwal ti ka Abah. Oh, bapak jeung si emak aya keneh. Kan maneh teh anak emak jeung si Abah. Bila perlu maneh kawin deui. Tah kawin deui. Bener. Tapi Bah, lamun
nikah 1 gratis 2 mah. Hoyong abi ge. Oh, gas lah. Gas tenang. Kayak mun balik, tuh kasih emak bawa beas. Tah duitna. Bisi aya kopi, gula, bawa. Gus, ku bapak jeung si emak ke dibere. Misalna, mane mun butuh ka dieu deui. Ka dieu deui lah. Da abah mah aya jeung si emak di dieu. Aya. Teu kakurangan. Tah, ieu bisi perlu mah ieu kongkorong emak bisa rek dijual mah tah. Da mamanya ka maneh teh. Mak, bae ulah kongkorong mah. Lebar mak dijual mama. Teu sok bae. Tapi nya, Sujang, lamun eueuh deungas sangu nganjuk wae heula lah ka Ceyani. Nya, wah. Kayak tuliskeun ku maneh. Dibayarna ku saha, Pak? Nya dibayar ku nu nganjukna tuh. Jema balik. Kan titah abah nganyukna bah nah jadi ka urang. Geus, yos kurang urang bae nya, Pak. Bener iya mah. Abah jeung Nini teh. Bener Abah jeung Nini iya mah. Ini nih Pak Emak. Emak salah aduh. Mudah-mudahan paranjang umur bae bah maknya. Didoakeun ku urang cing gede milik. Amin. Cing budakna sararehat. Amin. Sia tong bedegong wae nya. Amin. Mak, Ulah jiga bapakna meureun nya. bapana senggang tampan kieu. Atuh engke mah ka dieu deui teh rek minta motor beat bae. Beat, bait meureun. Beat bah. Beat. Tak teyakeun ka indung maneh beat bait. Mak bait mak. Naon da eta teh dibacana mah emang beat gitu nya beat. Beas paling ini. Indung maneh mah apalna. Beas. Beat bait mah apaleun. Geus jug. Geura init maneh. Anak maneh itu mun bisa di parandian. Da pamajikan maneh mah dengan kemana karep. Nya atuh ai kitu mah. Ye sutangan heula ka aing ye. Nya. Nya atuh ai kitu mah. Bah mak. Ujang pamit heula Yo, assalamualaikum. Ke. Naon deui bah? Jalanna kana pantok tong ka jandela. Babal teh. Nya hilap bah. Nya yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo bah, urang ge urang mulang ya. Ayo ah. Urang lalason heula di kamar. Ya pencetan ya duh tadi geus Geus futsal.